Tadugikeun kalebet kana pakalangan nu rada badag eta teh pakalangan takdir gitu ya. Kan pakalangan badag, pakalangan takdir. Da pakalangan rezeki mah pakalangan alit ngan pedak kuncina kedah tidinya heula kitu nya lebet kana pakalangan teh. Ta pakalangan takdir mah rada badag gitu. Da ceuk pangarti nu aya dina akal urang saluareun hate mah ranah pangeran gitu ya. Di luar mah lain seuneuna, di luar mah hasilna. Lamun dina hate urang aya seuneu daek teu daek di luar mah teu waleh aya hasil. Na teu capek saila ieu ngebutan wae hasil. Narek iraha eta seuneuna di pareuman. Pantos gaduh eta teh pangartina. Tos hatam malih mah pangarti dina resan eta teh. Tatapi lagu aya momentum kadang teu dijantengkeun pakalangan gitu. Pamajikan baeud aya nu nyetrum kana hate teh. Alhamdulillah tah berarti seuneuna teh na hate urang. Da lamun pamajikan urang baeud dina hate eueuh seuneu da moal aya nu nyetrum barina ge. Ieu mah pamajikan baeud teh make jeung kontak kana hate teh tah berarti seuneuna teh dina hate. Nuhun ya Allah tos maparin dilala. Cep we jempe urang. Pamajikan ngawak-wak teh teu ditemalan, teu dipairan, diantep we urang. Da urang teh ngaistighfaran seuneuk we nu aya dina jero hate teh. Istighfaran we tuh seuneuk na jero hate teh. Ari reup pareung seuneuk soleh sorangan pamajikan. Kulu mas kele mes eraeun kunaon make jeung adatnya tadi teh sugan cek urang. Tapan eta teh pakalangan rada badag eta mah siga budak ceurik gitu ya. Budak ceurik nah hanya trum kana hate. Oh berarti Allah teh nuduhkeun aya seuneuk na jero hate dituduhkeun ku haseup budak ceurik. Eta teh teu ditoel, teu diupahan, teu dibebenyokeun. Balem we urang mah jongjon we istighfar mareuman seuneuk. Demi Allah buktos eta. Seuneuna pareum hasilna ical kitu eta.